Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Najwa Livia Effendi, kelas 10 IPS 2. Abdi bade ngalakukeun pancen wawancara ka Punbiang ngeunaan COVID-19. Sataacana mangga perkenalkeun nami mama saha. Nami abdi Aji Siti Aminah, mamahna Najwa Livia IPS 2. Oke, langsung wae kanu pertanyaan nu kahijinya. Dampak COVID karena kegiatan sekolah teh naon wae? Dampakna nya sekolah teu langsung gitu. Janten kurang cepat tanggap ka putrana. Cara nyegah COVID-19 teh kumaha numutkeun mama? Ya, kadang ngangge masker, sering cuci tangan, kedah jaga jarak. Sikap mama ka pembelajaran jarak jauh atanapi daring teh kumaha? Sikap mama nya itu satu sararas namanya da kadang ngangge HP, ngangge kuota. Kumaha pendapat mama ka jalma nu sok ngelanggar protokol kesehatan? Ya sok kesel gitunya, teu mematuhi peraturan nu tos diayakeun. Naon harapan mama ka payuna sabada COVID-19 teh leungit? Harapan mamanya bersyukur enggak teh aya Covid-na gitu, nyanten lancar semua kegiatan sekolah dan segi kegiatan segala rupi. Atos wae mung sakitu ti simkuring anu tiasa ditaroskeun ka Punbiang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.